nya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tina tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu. Jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si cepot sareng pansaroba uluh paingan ya. Paingan dewek diteungeuh. Dia wangunan rene kakak dia lengi Wilujeng sumping Raka Batara nuhun Nyai oge anak ing Gatot Kaca nuhun paman Wilujeng sumping oge atuh jisim abdi kulan geningan parantos mulih ulah kamana-mana Semar dawala sumul mangga dipaehan paing kabeh olah paur ieu murang maring ya tah kitu nu macak ieu beas keur fakir miskin tetepikeun ai urang jadi hiji kokolot kampung tetepikeun ka rakyat leutik ai dipeapean teh jadi kitu akibat sing walatra lain dileg-leg ku sorangan dibabuk ya Raja nepi saparapatna kasaha teh kanu kitu da bapa mah henteu suwe teh ka dewek ngaranna ge Raskin atuh
Can duit ke Kak Udeng eta teh. Di mana Yai? Dina salameting sasasih langkung teu aya teh. Anu mawi. Di mana paman? Rai Arjuna teh wangsul tatapa. Oh, mulih tatapa. Nah, ari mena tong muji sia cicing. Cicing atuh jempes pugu dunungan geuleuheun. Ai dunungan keur ningang di geuleuh ulah cekcok cicing Ulah sagala ditaros. Dadang kege nyaaheun deui. Nya ulah sagala ditaroskeun. Ulah loba ngomong. Malah antong nyampurkeun acan mun bisa mah. Sakalian dunungan keur benduk kitu teh bekem sakalian. Montong ngagugus si jebrag dawala. Duh sieun aya dibekem umurnya euy. Tatapa teh naon maksudna? Maksudna mah Raye teh kaisalan ali-ali ampal. Jimat. Oh. Sareng pusaka pansarobah teu aya. Uluh. Lajeng nya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tina tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu. Jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si cepot sareng pansaroba uluh paingan ya. Paingan dewek diteungeur. Eta kasang tukangna teh geuning. Nya nu matak teh oge anak cilaka bapa kababawa. Eta hana cara kadeta sabaraha. Nya nu matak tong make jeung aya ilmu hana cara kang mah. Kitu. Ieu mah bebenyit nepi ka kitu tah. Ulah salah ngartikeun. Jadi teu ayana ali-ali ampal sareng pancarobah teh cenah dipaling ku Astra Jingga. Leres. Duka kasaha dijualna. Nya meureun da pugu bakal payu jutaan. Sajadi meureun ka adina si Kastop. Kitu Ari duitna atawa ladangna eta pusaka teh cenah dipake kawin ka urang nagara Giriretna ngaranna teh Dewi Wirginingsih. Uluh. Boah heueuh nya si cepot. Puak paok boah pak. Nya da eta da gemolanna teh teu meunang dibuka ku abdi. Harita teh boah samping dewe ke digubuk dulu hiji teh. Sajadi. Nah, ari bapa deh. Waduh. Ari uwa kalau kali Ai manawi teh dianggap banyol we kitu eta gaib teh ngan piraku nanging naha atuh. Kumaha? Leres we kaula wangsu ti pangtapaan mudun teh aya hiji tempat anu endah. Ai ditinggal teh di dinya si cepot keur nyangkerewe dina lahunan awewe jeung pamajikanana geus kawin. Uluh si eta. Nuju ono ida we. Nuju panganten oleh. Leres eta teh putri raja ti negara Giriretna. Oh pedak timalan. Lajeng kaleresan penak sareng rombongan ti nagara Astina cenah bade ngalamar ka eta putri nanging keparantos kapiheulaan. Ai sang mengkaula teh cokot teh putrina bawa ka Astina. Kawinkeun jeung Mandrakomara. Si cepotna ku kaula teh dipaehan. Ditandasa leres uluh lanceuk si lain geus paeh ya. Gusti. Nasiban teh sudi najis teuing kawin ai kudu modar mah mah. Nya. Mending kitu we milu nyeuseul
Jep Layona ya panginten ayeuna nama parantos beak dihakan dedemit leuweung. Deudeuk.